Urang megat motong ceritaan Bomirda bari pok urang cumarita. Punten Bu, pami abdi tiasa terang. Saha ibu jenengan supir teh? Mun teu lepatna Mang Acep Den. Gebeg teh atuh Joy. Urang ngagebeg ngadenge ngaran Mang Acep. Sanyana pisan geuninganan. Naon nu diomongkeun ku Mang Acep, Mang Adang jeung Mang Akim sawaktu urang ngintip di imahna bener pisan. Yen Mang Acep kanyerian ku salakina Bumirda, tepikeun ka Mang Acep ngancam-ngancam. Janten atos dicarekan eta jelema teh 3 dinten ti harita murang kali teu aya. Teu aya Paji. Urang kali dibobokeun di kamar luhur Paji. Abdi kajaman. Abdi rek teh jaman. Urang kali teu aya Paji. Abdi enggal lungsur ka anak. Nya aya anu didamel oke istri Cibiai. Anjeunna masak di bumi ditaroskeun ka ai teu aya jalmi nu naik ka luhur. Ai jeung abdi minatian Paji rek ayeuna teu kapan. Paji, Maji, si cikal teu aya, Maji, deki ka ayeuna. Terus capek abdi milarian, Paji, Maji. Terus gitu abdi nelpon ka Pun lanceuk sumping teras ka kantor polisi. Dilaporkeun Mang Acep teh ujar oke Paji. Margi kantos ngancam-ngancam Paji. Ai ngancam-ngancam meseur saksina. Pajeng kumaha tidinya? Proses hukum mah berjalan lancar. Nu janten aneh Paji. Kumaha eta neng di persidangan? Ngangken anjeunna eta. Kalarasan Paji nu janten aneh Kange Abdi. Di persidangan Mang Hakim rerencanganana Mang Acep supir pot lanceut nyenak saksi. Dua nana janten saksi Paji. Punten ibu, Mang Akim janten saksi maksudna? Nya Den, Mang Akim. Punten ibu, Mang Akim teh saha teh ibu? Sami supir ibu Den. Mohon. Janten saksi anjeunna teh? Janten saksi. Yen Mang Hakim nuju parkir saurna teh aya jalmi nu naik ka luhur. Saurang pamegat teras dimurang kali disodorkeun cenah ku ai. Nya teh nu didamel di bumi. Kalarasan aya fotona Den. Saksi nanti aya 3. Nu kaduaan nyaeta tukang sayur Maiti. Anjeunna nyobatkeun laras aku ai teu urang kali dicanda. Tapi ai susupaan yang ibu teu percaya mun eta urang kali ku ai. Nu katilu aya saksi teh. Abah Wiranta carogena Maiti nyebatkeun laras ulah kali teh ku ai. Innalillahi. Buahnya ai neng nu nyanakna teh.
abdi teu percanten Pak Haji. Margi aing teh rencangan ti alit. Malinya pisan kamu kali abdi teh. Ing angga. 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 Cek Bumirda hari tengah gegerawan ngaran Angga. Mahaji pok cumarita bari ngusapan. Saha neng Angga teh? Pun anak Pak Haji namina teh Anggara. Dedeh teuing nyah teuing atuh. Tetela geninganan budak Bumirda teh ngaranna teh nyaeta Anggara. Oh, murang kalih teh jenenganna Anggara. Mun Pak Haji di mana Angga? Pamiaya matos 12 tahun. Anu saya suara matos sekolah di kelas genep. Di mana tuh putra abdi Pak Haji? Angga. Cek Bumirda hari tabari gaweng-gaweng leungeunna Pak Haji Hamid. Tos cu. Toskeun. Sagala rupi ge urang teh tos takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Jodoh pati bagja cilaka manusia nu kumalenang di alam dunia tos aya nu ngaturna. Pasrahkeun ka Gusti. Ieu teh cocobi margi Nu Maha Kawasa moal masihan ujian ka hambana anu teu sangemeun nampi ujian eta. Tayohna meureunnan mah Neng Mirda jeung Caroge anu sangem ieu nampi ujian ti Gusti tampi geulis. Ngageleter hate urang Joy. Di dinya urang hayang kedal, hayang ngabalakakeun kabehanana. Naon nu kadenge ku urang ucapan Mang Acep nu saujratna tina bibirna manehna sorangan. Geus kitu tuluy urang pok cumarita. Bumirda, hapunten. Abdi ayeuna bade balaka. Naon nu kadangu ku abdi? Sawaktos abdi nepangan ramana Uten. Kekelah, Den. Ieu mah lain urusan si Uten.